Mah yang lain ieu meuli ieu teh make up teh ya. Nahi. Heeh. Heuh nya aing rek ka pasar. Ya leuwihna jangping ya. Ih, sia mah yang leuwihna wae. Nginjem tuh Abu Haji nginjem pas aing nahan. Geus nyinjem kamari. Geus nyinjem. Heeh, jakeun meuli susu budak. Nya heuh atuh sia mah kan buka budak leutik. Aing ge sarua tadi tos meuli susu sih. Yang geus atuh ya. Mana yang nu gede? Eta jeung si Rehan. Ojang nu leutik. Heeh. Ya nya engke berekeun ngecek asem. Nya. Oh, bejakeun we. Aing lamun ngecek asem teh sok rada julit badanna teh lah. Heeh. Ngomongna sok rada ih sakit. Ya Allah, si telep Yang geus aing geus. kabarnya. Aing ieu ojek nya di dieu nya. Allah. Yang geus aing matre nya. Heeh, Teh. teh. Nya, assalamualaikum. Salam. Ojek liwat geuning. Piraku aing ka pasar tapi ka jalan mobil na lempang. Suku aing kumaha galalede. Apa naik tukang ojek pare nya? Kemerang meureun aing naik di pare. Rek perawatan teh menek kieu. Mang Dadang tuh dah meni aya-aya wae. Meni aku yang menemani dari nol Mang Dadang teh. Terus bisa nyakal pacul, salingkuh. Dasar Mang Dadang teh. Mana sih? Oh, ojek liwat. Manggus lah, tumpang weh. Bi, Bu Haji, Damang. Damang, pada ke mana? Iya, bari ka teh kasem, bari nganterkeun HP kan ke kamarnya di teh Siti HP-na. Oh, Siti kunaon sih nya? Kunaon emang? Tadi amprak jeung Bu Haji guguru tu wae. Oh, eta Bu Haji, biasa jeung Mang Dadang teh salingkuh. Oh, salingkuh. salingkuh. Jadi kos gitu. Bisa gitu Mang Dadang teh tuh Tah iya ye awewena tah bau teu Bu Haji. Iya teh di mana coba Bu Haji? Di kebon bubuaan we coba ge. Iya mah besti Bu Haji. Besti Bu Haji. Iya mah Ustazah Aminah. Lain salingkuhan Mang Dadang. Nah, ini mah besti Bu Haji. Ieu teh karak balik di luar kota ieu teh. Eta sih mamake iya geuning, mamake cadar. Ieu teh karak balik di luar kota ieu teh meureunnan tek di cadar nama. Kan Ustazah Bu Haji amprok bareng Ustazah mah tara make kaca panon, tara make cadar, eta mah meuni buni. Ieu teh karek turun di kapal di luar kota Balaruni. Eta paingan teh kalauhan. Ayeuna manehna icing di dieu da, netep di dieu. Oh, netep deui di dieu. Ieu salingkuhan Mang Dadang cenah. Nya. Ieu mah besti Bu Haji ieu mah. Dan ge apal Ustazah Aminah. Ieu nya cek teh kasem teh cenah ta, ieu cenah menang motokeun teh kasem eta ge. Apa sih Salah paham, ieu mah salah paham. Ih, aku Bu Haji. Salah paham, ieu mah moal mungkin. Salah meureun nya. Salah. Maha tuh Bu Haji empi. Ieu mah paling oge meureun Mang Dadang mah tukang kuli di Ustazah Aminah meureun. Piraku. Ustazah mah lega kebonna, lega sawahna. Oh, berarti empi salah meureun nya. Bejakeun kasih Siti ieu mah salah paham gitu. Kempi minta hampura tuh kata Siti. Tapi empi rek bebeja heula kata kasem. Ieu mayar moal waka. Kayaknya Bu Haji. Alah si Siti engke, ya engke. Anu can uwi. Bu Haji teh menang duit nagihan teh. Engke. Tadi malah minjem deui. Mun datang ge dibayar. Atuh Heeh. Yantos ya Bu Haji. Heeh. Biar kata kasem heula. Assalamualaikum. Salam.
Wah, ya wae ieu teu mayar, itu teu mayar. Malah ngagara rosip weh. Dedek, oke yuk, bekasna beres sandinya. Capek mama ah. Ini peperen wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, naon? Biasa ye, Udangnya. nguruskeun bocil, ngacak-ngacak wae cocokan. Iya teh, ngulangkeun HP tadi teh sih Oh, ka oh. ieu mah. Dipulangkeunna ka Empi. Heeh. Tadi teh amprok jeung Bu Haji, alur teh salah moal eta teh lain selingkuhan Mang Dadang. Oh, saha sih eta? Eta teh Ustazah Aminah teh ya. Ustazah Aminah. Heeh. Ya tuh make cadarnya. Epek teh cenah eta teh bestina Bu Haji, cenah kitu, Bu Haji teh. Lain Ustazah Aminah mah di ditu, lain di luar kota apa di mana cenah? Wih, ayeuna mah ya di imahna cenah ari cicing di dieu. Oh, enak mantep di dieu. Ngomong nama eta teh cenah peda Mang Dadangna kamari kan ngering. Heeh. Jadi ka dieu cenah ngalongo kebona. Meureun urang salah pahamnya. Alah. Salah paham karunya si Siti. Coba geus nyeri hate meureun nya, kalau urang dikitukeun. Cenah kumaha ieu? Mentah hampura we teh. Sitina kira-kira aya mah aya di imahnya. Ya mudah-mudahan aya. Sugan teh salingkuhan Mang Dadang. Baru mah dipotokeun, Nya. tempongkeun ka si Siti. Eta Gempi tadi dengan pedenya ngomong gitu ke Bu Haji. Ternyata ustazah. Oh, kayaknya berarti geus aya di dieu meureun ustazah teh. Aya, jika nama ayo meureun arek icing di dieu juga Ya tuh dia make kacamata jeung cadar jadina teu wau ah. meni-buni itu dagingnya. Kurang ngomong yuk ah ka Siti yuk. Ayo, Karunya geus salah paham. teh asaan mah teh sitina eueuh da. Ka mana sih? Eta ka salon. Salon. Ini segala ka salon sama budak teh. Arek meuli ieu teh tah boloson. Lolosan. Anu kitu tah nu paragi panon teh ih. Lagi aya ge ieu meureun paragi pipi. Ih ngomong naga paragi ieu cenah. Ieu mah eyeliner. Meureun teh nya Anu di pipi blush on naon cenah mah nya boloson. Ah dasar Siti mah emang lagi. Nya ngomong lagi kieuan doang nyambi nyaona ieu nyambi kita apa. Yang geus ka ditu we heula sugan aya ka imana yuk. Ayo atuh, sogan aya. Dede diam dulu ya di rumah ya. Mama ke Siti dulu ya. Mana naon budak ditinggalkeun sorangan? Wah, pinter anak urang mah. Oh, pinternya. Nah ini orang pada kemana ya? Tiap lagi pada gak ada. Oh, kalah. Assalamualaikum. Nah, ini ketemu akhirnya. Kredit nih. Bayar, ayo bayar. Mana? Bukan lah Mas. Oh, udah seminggu gak bayar. Mas gini baju orok Ada, saya belanja lagi. Mas 3.000 we ah. Buset, 7.000. Oh nyabonganna kita ka diunggal poe Masa malah. sih tiap hari banyak sini banyak pada 7.000 nggak ya. ada. Banyak bayar. Pirek nya konde wae. Rek nempoan deui heula. Ini cuma 3.000 pak. Nya janjina ge sapoe 1.000. Ih, loba gini baju udah. Gimana sih kalau udah gede-gede? Ih, di bangsa Ya, gitu ya, Mas. dikit banget. Ini sih teh. Tapi rek nyokot deui. Tak setel kan Ini ya. tapi bayar mbak ya, kalau ngambil bayar dulu. Oke bayar sampai 1.000. Mas, pulangan 8.000. Lah udah 10.000 aja. Ih, eueuh deui Mas. Pulangan. Baju. Bari arek pulangan. Ih, Mas kurang pulanganna Mas. Udah segitu. 8.000 tuh Mas. Udah ini ambil banyak sekali tuh dulu. Ya Lo nyokot dewe ieu nya hiji nya. Besok atuh ieu. Ini jadi 100.000, ini 300.000. Set, Mas.
Baju gua udah sekian di Emang baju anak tuh lebih mahal daripada baju orang tua. Itu bisa potong 100.000. Ini mahal-mahal tuh Ini ekspor, barang ekspor. Waduh, nggak tahu era ekspor ya. Ada ini teh. Mana iya? Hah? Dari luar negeri lah. Saya nyebut dia doang hiji ah. Ini itu kurang. Apanya? Ih, harganya kurangan. Udah segitu mbak. Ini yang banyak banyak Yang banget. kemarin saya berapa ya kemarin? Yang kemarin itu 400.000. Arek 3.000 tak tulis. Udah ditulis. Upi Ya nambah di 250 tambahnya jadi 300. 500.000. Tadi nang geus asup barat ada 8.000. Oh, udah ditulis dah. Iya ampun, kurangan padahal mah iya kurangan atuh tong. Kalau tidak Mbak, mulai ya. udah segitu ah. Tidak heula. Gimana bayar cuma segitu doang. Tempe mau HP heula teh. Terus setiap hari kesini pada Ayo kan kasih Siti. Oh iya mau HP heula. saya pergi ya. Mas, nuhun Mas. Ya. Tukang ini sekarang dipanggil 3.000 ah. Om tiga kudu nama pulangan teh 8.000, malah pulangan 2.000. Coba dia memang teh nya. Lama tuh yuk, kasih Siti yuk. Ayo. Inggris tuh Beliana, aduh make up tinggal dangdan emang dadang balik di sawah balik di kantor eta tah aing rek dangdan aing rek berubah aing kendai cita melohok ningali aing tutupnya Coba gerani enggak? Assalamualaikum. Siti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh. Punten, punten. Aya jalmian teu. Aduh, gua apa gitu? Mana? Iya can unik teh. Kumaha tuh aya nungguan we di dieu. Mana sih ya? Siti kan ungin wae ah. Teh. Assalamualaikum. Punten. Punten. Iya, boleh kan? Supaya aku Assalamualaikum. ih kata jelema duaan di dinya kena raraun cenah dih mau salah nage gosip di wae da gosip naon ya pasti mang dadang di wae da Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana sih nya? Itu adanya Pak Ewo gitu itu. ya kayak ngerese sih kena raraun Aduh, aing di mana sih? Ditungguan wae, tenang teh. Ya. aing tas ieu tas di salon tuh tingali aing tas perawatan tuh aing tas dibotok nyaho teu kuat malalagar kieu tuh Emang dibotok? oh diceplok-ceplok gitu teh aing tuh tingali tuh aing meuli ieu tuh Kunaon sih tuh main ke salon. aing cita Bu Haji aing cita perawatan Iya, jang diinum. lain siapa ieu lain pel ieu teh Oh, lips paranti ieu buuk aing buuk aing Bukan minyak sayurnya. heeh Iya, biasanya jangan kan aing iya. make
Ya, iya paranti halis cenah. Kan yang make halis teu bisa. Cenah ge cek tukang itu make up na aing ke dipake halis teh ieu babari, nah aya citakan. Tuh, tingali tuh. Aing meuli ieu, tuh meuli nanti ieu teh tuh loba aing tingali. Tuh. Ieu lipen. Iya. Tah, sia teh nu paranti di dieu teh ngaranna ieu tah. Naon sih? Eyexper. Eliner. Eyexper tuh, Eyexper. Langgeusna pokona aing ka direk minta maaf we. Tekan maaf. Heeh, kamari salah paham. Tentang ieu teh tah. Eta geus ditamrongan di wae bosan Mang Dadang. Ya itu aja salah paham. Ustazah. Ustazah Aminah teh anu di luar kota. Ye, puguh kamari oge Mang Dadang teh ngomong, cenah ge ieu teh ustazah ngan aing teh percaya. Aing minta maafnya, sugan teh aing saling ku Mang Dadang. Pikir hampuranya. Ieu matangna ge engke mah geura ge kudu tingali-tingali. Ya tuh dagingnya dicadar di ieu make ieu tuh Meni bumi tuh dage, jadi we. Terus aing ieu kumaha? Aing geus minjem ke Bu Haji. Minjem di wae. Ya udah aing udah banding ku kesel aing ka Mang Dadang. Sia namanya ampun ya. Terus kumaha? Terus jangan alurang we aku we. Beresnya tuh. Nah tadi sih nanya ke Bu Haji dek tuh. Ya udah lah, eta mah jangan alurangnya. Lumayanna teteh. Usah aja. Gelis tuh dah nya. Si jadi ngapitnah sia lompat. Nya mah meunang tak fitnah teh teh. Terus itu aing Mang Dadang kumaha? Ya geus bagaran deui bising salingku beneran. Sayang-sayangan deui. Isuk-isuk tadi reka sawah ku aing teu dibere kopi, teu dibere parab coba. Harap. Ngelen domba. Itu udah aing kesel sia teh teu nyaho sih. Aing nu maturan teh nol, ti handap teu bisa nanaon nepi ka ayeuna bisa nyakal pacul teh aing nu maturan teh. Kesel tuh dah teu nyaho mah. Salah. Terus kumaha ieu? Geus nu penting mah. Ustazah Aminah teh na icingna di dieu, netep di dieu teh di luar kota deui cenah. Oh, ini di dia deh. Heeh. Duh, kita yang setiap pengajian nih we nya. Heeh, mudah-mudahan ke budak anu ieu nya ngajar ngaji nya. Ngaji deui baru dah. Ai budak ngaji sih aing Cari teh di rumah ke mun ustazah ngayakeun pengajian. Nah, eta aing lamun di pengajian aing sok tunduh. Siapa anak itu setan malulunya anu di awakna teh. Lumayan nih menang kakaren kayak di ditu. Menang berkatnya. Kayak geus menang berkat orang balik. Aing sok era. Ustazah mah jelema beunghar ke babagina ge beas geura. Jeung ninya. Saya Amin mah jauh sih teh bojogang Bu Haji Fatimah mah. Heeh, meditnya Bu Haji mah nya. Bu Haji mah aing minjem oge diuntung gitu we. Ustazah mah cenah geus jadi haji ge mun disebut haji. Emang nage Bu Haji eta mah. Kita terus umroh barang deui sugan. Oh, eta teh. Sugan. Lah, mudah-mudahan kan barang. Biasanya mun aya Bu Ustazah mah sok syukuran nya ngelipet nya. Heeh. Nya heuh atuh lang ke coba minta maaf we lain ka Mang Dadang. Saya HP-na. Nuhun geus aing geus dibejaan. Tah mau libere alurang hiji. Entong sia teh ieu menangin. Aing minta maafnya ieu jadi salah paham. Matakna engke mah hati-hati sia teh tong dirit teuing geura. Maaf ya, minta maaf. Maafnya. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar. Ternyata salah paham kan. Aing mah aing ninggal siga nu gempor leuntang jauh-jauh aing buat ka pasar. Buat hayang perawatan, aing buat di bonding buat sing jelepeng ieu buuk. Kayak di kamar aing rek kipas-kipas ku aing ka Mang Dadang. Di warna hejo, di buk aing juga jukut. Aduh, kumaha aing na? Ieu kumaha ieu? Aing geus meuli jepit bulu mata. Geus meuli ieu. Nyabae we lah. Mana di teu pararuguh ieu sih. Aing geus ngomel-ngomel teh jelas itu segera. Mending cekasen malah ya heuh aing percaya wae. Nyaho nya jelema dua eta teh tukang ngagosip. Tukang ngagibah gawena. Duh, ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah. Itu tuh gara-gara eta teh jelema dua tadi, gara-gara cekasem ya Allah jeung si Empi. Maafnya ya Allah. Sampaikan maafku kepada ustazah ya Allah. Jeung ka Mang Dadang sekalian ya. Bejakeun maaf ya Allah. Aduh, amin. Geus Jelema dua eta teh tukang masuk.
kenalan. Tuh Bu Haji, aya duda we si Bu Haji buka kenalan tuh duda nu beunghar sugan Bu Haji. Aya kiren. Kiren, naon kiren teh? Aki-aki keren. Bu Haji di mana? Di mana? Tuh yang aneh kagum goda. Di mana? Ya, sana teh Sitina udah teh, mangkat ke salon. Kok kemana nek naon? Salah kamu nek naon. Si Emas menikah karep datang. Iya. Mas, ini kok kumisnya tadi? Kumisnya dari pasang. Ya Mas, di kumisnya copot. Ayo kurang